apaan sia ka murid hayang dibayar sia ku murid maning dagang toge sia bubuh sia dagang toge jengkol dagangkeun ku sia eta dagang jeroan agama pakai lelecian ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iban contoh lain lalagaan Allah gak jelas Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqlaini. Sebuah negara Islam didirikan di atas hukum-hukum Al-Quranul Karim untuk mendirikan keadilan, kejujuran, nembongkeun hak sakumaha mestinya anu dibawa ku afdalul makhluqat ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibentuk sebuah negara Islam pakai aturan-aturan Al-Qur'anul Setelah Kangjeng Nabi wafat dilanjutkan ku khalifah pertama ialah Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat dilanjut deui ku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nu ngalanjutkeun tambuk Al-Qur'anul Karim di atas sebuah negara katilu ialah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terakhir tina khulafaur rasyidin mantu Kangjeng ku anjeun sekaligus sebagai alokna ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ialah khulafaur rasyidin, penerus penegak keadilan di muka bumi. Anu endek dilaksanakeun teh hukum-hukum syariat. Wajib sholat, undang-undang negara teh ngawajibkeun sholat, ngawajibkeun zakat, ngawajibkeun puasa, ngawajibkeun haji, ngaharamkeun mabok, ngaharamkeun zina, ngaharamkeun maling, ngaharamkeun judi. Maka ketika larangan-larangan tersebut dirumpak, inilah negara tersebut sanksi. Sanksina ketika mabok, tamangina jaldatan, rangket 80 ciri. Ketika zina, zinahna zina muhson, pernah nikahnya na rajam sampai pae. Lamun manehanana maling datang ke nisab minimal 4 gram emas potong leungeunna sakit. Dan selanjutnya. Ketika di sebuah negara Islam anu keur ngalaksanakeun undang-undang Al-Qur'anul Karim sesuai jeung kehendak pencipta ialah Allah Subhanahu wa taala, timbul jelema nu nentang kana aturan-aturan pemerintah. Jelema nu nentang kana aturan-aturan pemerintah teu nurut kana undang-undang
anu enggeus diciptakeun dibuat ku pemerintah Islam tersebut jelema nu teu nuturkeun undang-undang ngaranna penggerak kebapilan bugot ngaranna. Kurang ngerti. Oh, bugot teh kos kitu. Kuari kumaha ieu lamun di Indonesia atau di negara-negara lain nu lain make undang-undang Al-Qur'anul Karim. Anu undang-undang teh sesuai dengan Al-Qur'anul Karim, kemudian ditentang eta bisa teu dihukuman bugot. Wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahu. Jadi lamun hasil muktamar pernah menyatakan orang yang menentang aturan-aturan pemerintah bugot nyanggakeun sadaya daya. Kemudian aya partai ngayakeun musyawarah jeung para syaitan rajim. Nyanyiin satu keputusan bahwa orang-orang yang menentang terhadap keputusan pemerintah leuwih-leuwih partainya orang tersebut adalah bugot. Wallahu a'lam. Urang mah kuari masa kadar keur ngaji nganyahokeun bugot nu asli. Ketika aya jelema nu menghukumi bugot anu nentang ke pemerintah nu pemerintahna lain undang-undang jeung aturan Al-Qur'anul Karim, wallahu a'lam. Urang masa kadar nganyahokeun abeh urang salamet di dunya wal akhirah. Tama batur teh akur jeung aturan kitabnya nggakeun sadaya daya. Tuh kosi. Oh, ai kitu mah kiai meureun eta undang-undang di Indonesia teh salah sanu nyalakeun soekeun sesungguhnya bae. Nya masuk aju nyalah-nyalah. Lamun urang ningali butir-butir seseuri heran aing mah. Pancasila urang tingali satu ketuhanan yang maha esa. Guru aing baheula esa. Di Jawa henteu esa nya nama esa. Atuh geus kuari ge aing esa bae. Padahal mah hate leutik mah esa aing ge. Nyana teu daekeun esa ta guru. Satu ketuhanan yang maha esa. Orang nyebut murid esa bu esa. Ya udah titik-titik atuh ka ditu. Dua, kemanusiaan yang adil dan tiga, persatuan. Empat, keadilan. Lima, nu talar heran ini. Lain sambarangan butir-butir Pancasila teh kunaon eta timimiti ketuhanan yang Maha Esa, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ditendona di burung Garuda. Burung Garuda eta adalah burung anu eueuh dibuktianana di alam dunia. Penuh makna jeung penuh arti. Mun ku urang dihartikeun pamatukna, mun ku urang dihartikeun jambulna, ku urang mun dihartikeun jangjangna, ku urang mun dihartikeun sukuna, ku urang mun dihartikeun beuteungna. Nah, ieu teh kapan lain lalagaan burung Garuda tuh. Anu bisa ngaelepak ka mana bae. Kur eueuh dibuktianana burung Garuda.
lamun urang ngaji di Ukudul Juman aya contoh burung Garuda, mun urang ngaji di Jambul Jawa me aya contohan burung Garuda. Kunaon dijadikeun contoh parik dibuktieuna nama eueuh di Indonesia dijadikeun lambang negara burung Garuda. Sila ketuhanan yang Maha Esa di jero burung Garuda ditempelkeun ketuhanan yang Maha Esa, keadilan dan lain sebagainya. Butir tersebut teh aya dina Al-Qur'anul Karim dibawa ku burung Garuda ngapak ka mana bae, bahkan terus nembus langit ka hiji, langit kadua, langit katilu, langit kaopat, langit kalima sampai Sidratil Muntaha. Jauh ieu burung Garuda nama. Otak itu menang saha eta lamun lain menang waliun min auliyaillah. Secara zahirna menang bangsa Indonesia, menang musyawarah, tapi kan aya ilham. Terlaknat negara Indonesia, presidena, menterina, gubernurna, bupatina, camatna, lurah, RT na andai katanya na untuk mengikuti aturan-aturan Pancasila anu dibawa ngapa ka mana bae teh nyaho dek ka mana burung Garuda nu jelas bisa nembus ka handap, bisa nembus ka luhur, sebab burung Garuda mah burung hayalan. Bisa entep di mana bae, lain bae sekadar di Indonesia, kalangit ka hiji kadua katilu ka unggal negara ge bisa. Ialah seorang waliullah anu dibere ilham nyelundup ka bangsa Indonesia rek dijadikeun lambang negara. Andai kata pemerintahna henteu nuturkeun undang-undang Pancasila nu di jerona eta termasuk butir-butir Al-Qur'anul Karim. Dalakan lamun kita digantung di dunia, digantung di neraka jahanam. Daras presiden mah sendiriana, gagahnya erat. Arau. Lumantak NU mah ketika aya gerakan-gerakan di luar NU ngagerakan negara Islam di Indonesia, ajak debat ke NU, cukup dengan Pancasila. Yang salah bukan undang-undangnya, oknum-oknum. Kurang kumaha Ki Hasyim Asy'ari waliun min auliyaillah. Ditambah jeung perangkat-perangkat NU menang istikharohan lain lalagaan. Geus terlalu jauh urang mun nyaritakeun kos kitu mah. Cukup ku Pancasila ge kurang kumaha ketentreman, ketenangan dek ibadah, dek ngabangun, dek kumaha bae ge. Neuleuh kaharep urang. Pek bae lantaran butir-butir di jerona meunang nyokot tina Al-Qur'anul Karim. Ketika salah oknumna. Tuh. Ieu burung Garuda, aji heula burung Garuda. Moal wakad dijelaskeun nu aslina ku kaula lantaran bupati ge teu ngartieun. Gubernur ge teu ngartieun kula moal pati-pati ngomong kos kitu lamun eueuh sejarah burung Garuda. Mun henteu dicaritakeun ku seorang waliullah naon sebabna dijadikeun lambang Indonesia. Kula nyaritakeun bahwa burung Garuda mah sebuah burung anu pinuh ku hayalan. Eueuh dibuktieunan bisa nembus ka luhur jeung ka handap. Dijadikan lambang negara di Indonesia, bahwa Indonesia lain sembarangan. Di samping negara anu maju makmur jeung sajabana horeng aya seorang pemikir nu di luar konstatif manusia sehingga bisa nyeun lambang negara sebuah burung Garuda. Pikir baheula kau bisa jadi burung Garuda berarti lain sembarangan di Indonesia. Dua barangan. Lain sembarangan. Neuleuka Purwadaksi. Moal waka dibejakeun ku kula ke lamun bupati jeung gubernur geus ngaji karak dibahas.
kakuku-kukuna aya pembahasan, pamatuk-pamatukna aya pembahasan, kajang-jang-jang-jangna aya pembahasan. Kunaon si burung Garuda teu pernah ningkup kieu bae nya. Tetapnya perlu dibahas. Beda jeung Haji Pendi kieuna perlu digantung sama. Tuh, lain deui burung Garuda ka sisit-sisitna, hitung sisitna, dihitung aya sabaraha ka itu. Berarti lain sembarangan yin lambang negara. Ngemantak dijadikan targetna ku Yahudi jeung ku Nasrani panderi, lain sembarangan. Kula geus caritakeun deuleu target bakalna Yaman terjadi. Deuleu target negara-negara Timur Tengah terakhir kakarak Indonesia. Target sarua moncongna geus dikieu-kieukeun. Wow. Moncongna geus seperti kieu bae. Tinggal mencet doang. Tuh. Ka Cikupa geus aya tinggal mencet. Bus. Acur Cikupa. Bojong. Bus. Sepatan. Bus. Nuhun teu dimoncongan cuman Cilongo. Aman. Lamun karumpul para pejabat kukula dibahas tentang burung Garuda, butir-butir nama merenanan geus. Eta mah geus dibahas ketuhanan dan lain sebagainya. Eta mah geus aya P4. Ieu burung Garudana dikrekeb sia bupati. Dipatok sia gubernur. Dileg-leg sia presiden. RT mah tamah ku dikuat-kuina doang ye. Kuku-kuna sebuah negara anu gede, nu lebar, nu luas, kaya raya tiba heula. Terketahui tongkat jadi tanaman. Masya Allah. Kurang nyin empang teu dilaukan timbul lauk sorangan sepukul lentah mata maya. Utak ujeng jeung sajabana. Indonesia Masya Allah. Nancep gendang dari segede kieu doang cet. Da 3 bulan ditarik ambalaya. Oh, gede kieu. Indonesia. Geus bugun lu kurang dipelati mimiti bangsa dangger segala hui segala macem-macem. Lamun urang geuleuh Karawak kidang kasempatan bangsa Kucai, bangsa Bayem dan lain sebagainya. Oh, di tanah salos dipelakan, panen jual bodoh. Itulah Indonesia kesuburanana. Urang ningali ka Bogor, ya Allah ya Rabbi. Urang ningali di Bogor geus puguh rambutan, geus puguh duku, geus puguh kitu manggis. Kadu luar biasa. Kapade gelang ka ditu. Ya Allah, nu mantap ngaran lemurna ge kadu engkek, kadu peucang, kadu balulu ka ditu. Loba jasa. Eta perkaduan lalu dan tetep nu ngora nama di Garut. Teu kolot-kolot teu mah kadu ngora. Teu kolot-kolot teu mah. Indonesia geus bubujar radi sagala rupana. Kuari mah cangkang-cangkangna cangkang manggis dikemas jadi obat, cangkang kadu dikemas jadi obat cangkang gitu. Termasuk nusuk orang pakai rujak tumbuk teh naon ngaranna? Cangkudu anu raragagan teu puguh kuari mah diarala ka kembang-kembang nu aya di kuburan, dicokotan, dijual. Tujuanna diinum pake teh, ngahijinya na jeung arwah-arwah. Indonesia. Kuari timbul batu-batu. Baheula mah hanya Kalimantan doang boga kucubung. Kemudian Maja Kalimaja doang, kemudian Garut boga batu Garut doang, kemudian orang NTB boga mutiara NTB,
hanya eta bae dipasarkeun ge utek-utekan kuari teu kira-kira urang ngadenge aya giok 3 kilo panjangna beuh budak si giok lain lalaga ada bagus pumuh giok Aceh geus pumuh giok itu Padang dan lain-lain sebagainya ngadadak di Kalimaya ge batu bangkong jadi Kalimaya batu bangkong dibu di kadarian dijual kok ini mah enggak mencerek belum jadi Pak datang ka Iraha batu bangkong jadinya ya lemban teu nyaho atuh nurut bae ini bongkahannya batu bangkong menang dihandapkeun kolong imah geus oknum-oknum geus loba jadi ieu nanya suburna lain lalagaan jelemana nu berpikir aya nu setengah berpikir aya nu henteu berpikir gawe ilah Indonesia anu deuk ngamajukeun aya nu ngamundurkeun aya anu ngacak-acak aya anu deuk ngaberesan aya ilah Indonesia dideuleu ku Amerika melalui satelit ku ari mah lempang ka mana kang ngising-ngising geus aya di satelit ku ari salaki dipek-prekan di dapur make batu paranti nyambel aya di internet saha nu nyorot teh eueuh anak dikuluk eueuh nu nyorot eueuh naon aya di internet ieulah satelit buatan Yahudi poaya kabeh nu keur kumaha bae nek dibom Indonesia geus teu kudu hese-hese geus aya di satelit urang tingali bae di GPS teh pencet tek Cikupa pencet Pondok tek Imah Jepandi oh aya nah guys bom geus bisa geus babarinya hasek bari ya Allah ya Rabbi jawaban canggih ingin melebihi kecepatan Mi'raj Kangjeng Nabi moal bisa oke dibahas Isra Mi'raj ieu mah keur carita tentang sebuah negara nu di jerona setelah orang merdeka tahun 45 oleh Bung Karno anu Bung Karno ulah dideuleu sosok zahirna mun urang neuleuh sosok zahirna hungkul sakitu nu kuari anakna hanya neuleuh sosok zahirna hungkul saha bae ge henteu si Mbak Mega henteu si kitu Guru Guntur dan lain hanya melihat sosok zahirna teu pernah melihat sosok batin anu dideuleu keris jeung batuna doang deuleu batinna bager bergaul jeung saha Bung Karno waktu leutik waktu gede waktu keur pemuda Cianjur Kiai saha nu dileuweuhan ku Bung Karno di Sukabumi di Jakarta di Tangerang Serang Pandeglang khususnya Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, melangkah terus keluar di Padang saha babaturan Bung Karno jeung patilasan Bung Karno aya di Padang di Kalimantan saha babaturan kiaina aya patilasanana sakitu waktu anu singkat Bung Karno selalu ninggalkeun patilasan-patilasan boro-boro di Tangerang di Karawang aya patilasan Bung Karno lain jelema sembarang urang lamun zarah ka ditu tuh kan nok naik parahu teh ka mana Panjalu patilasan Bung Karno aya di Karawang patilasan Bung Karno aya di Tangerang rekan-rekan Bung Karno ambalaya di Bandung patilasan Bung Karno aya Jawa Tengah Jawa Timur di Gunung Luhur aya patilasan Bung Karno dengan waktu anu singkat janganana umurna pendek ketika nyana bergerak jadi proklamator kan ngamara keneh kok loba patilasanana percis kos urang pengkolan itu urut aing pengkolan itu urut aing pengkolan itu urut aing ambalaya anak aing kabeh aing paeh ieu lain ninggalkeun harta hutang ambalaya bayar ku si anak cak anakna tek modar gitu lah abah patilasanana urang gitu balu iya dek ceritakan sebuah negara urang cicing di negara Indonesia berlambang burung Garuda insyaallah iraha waktu kukula dibahas
aya catatan-catatanan lain sembarangan wali Allah nindin lambang ketika bertengteng teakur jeung butir-butir Pancasila. Awas ya gubernur, awas ya bupati, awas ya raja. Hei, lantaran burung Garuda, burung nu teu pernah pae. Diheke pancen luhur amat, sia ngaji nabungan handap-handap teh. Burung Garuda menjadi nalagaan atuh. Lamun geus kaenslakan ku burung Garuda, negara mana bae bakal tunduk. Yelah burung Garuda. Nah, tetapi di Indonesia baheula henteu nyieun aturan-aturan sebuah negara Islam. Urang piagam Jakarta ge bisa dijadikeun tetapi saat eta dipending. Pemendingan eta apa akan terjadi, apakah moal hanya orang yang tahu sejarah. Nu kuari malurah geus teu nyaho camat teu nyaho hanya ngan sakadar piagam tidak dijadikeun karena ieu ayana karena eta. Tanyakeun ka nu jago tentang Indonesia, akan terjadi apa tidak piagam Jakarta. Tunggu tanggal main. Nu kolot mah ka burung modal. Sebuah negara undang-undangna Al-Qur'anul Karim belah dituna khalifah nu kuari dijadikeun sultan, dijadikeun amir, terakhir khalifah Turki. Selesailah kekhalifahan. Nah, ieu mah penentang hukum-hukum di sebuah negara Islam. Nu ieu pemerintah teh keur ngalaksanakeun roda politik da sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Kemudian aya jelema nu nentang kana aturan-aturan tersebut. Orang tersebut berkelompok ngaranna bugot. Iyalah nu bakal dibahas ku urang mesti kumaha eta bugot. Tuh, Masya Allah, lengkap. Lamun ucapan Imam Syafi'i, cek Imam Syafi'i akhadtu sirata fi qitalil musyrikin من النبي صلى الله عليه وسلم وفي قتال المرتدين من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفي قتال البغاة من علي رضي الله تعالى عنه. Kaulah mengambil sejarah dalam peperangan, satu peperangan baheula ketika orang ningali peperangan Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi perang melawan musyrikin, maka wajib diperangan orang-orang yang menentang di sebuah negara karena berlawanan akidah nyanana musyrik, maka perangan jelema musyrik diambil tina sejarah junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika si Kangjeng Nabi tos teu aya dipimpin ku Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka timbullah jelema-jelema nu kembali deui ke agama masing-masing disebut murtad. Setelah mukmin, iman, Islam nyana keluar murtad. Yang keputusan Sidina Abu Bakar Siddiq perangan jelema murtad sebab ia adalah penggerak beres ieu. Maka ulah ningali merangan murtad, nyokotlah aturan Abu Bakar Siddiq. Ketika aya nu nentang karena aturan-aturan negara di zaman Sayyidina Ali tentang nu nentang eta teh bodoh perangan, ditingali tina keputusan Sayyidina Ali, ieu adalah merangan bugot. Sampai ka dieu beda intihan mah teu ditutup untuk kelangsungan sebuah negara. Asal ulah keluar bae ti aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Nu mantak usul fikih mah lain sebatas
jang sakieu andai kata aya kebutuhan ambil faedah-faedah usul fikih jamul jawami untuk berikhtiar andai kata mampu can ditutup lawang ijtihad andai kata mampu untuk menarik kemaslahatan nyingkirkeun kemadaratan silakan asal nu jitu bae ketika eueuh jelema nu mampu seakan-akan ditutuplah fikih seakan-akan. Nah, lamun kuari ku urang terus untuk kemaslahatan bangsa jeung sebuah negara terus bae mesti kumaha aturan ana silahkan dibuat. Ialah sebuah negara anu rujukanana Al-Qur'anul Karim. Terlalu luhur urang nyokot nyaritakeun Al-Qur'an, rujukanana hadis Kangjeng Nabi. Terlalu luhur ngadenge hadis Kangjeng Nabi, makelah ijma jeung qiyas. Sarua ijma jeung qiyas berarti make ucapan Kangjeng. Make ucapan Kangjeng berarti make Al-Qur'anul Karim. Mantap. Di Indonesia walaupun lain sebuah negara Islam tetapi aya filter untuk supaya sejajar terus rapih terus naon keputusan anak ya terletak pada MUI nu mantap kula manganuhunkeun jasa ya jelema daraek jadi MUI muhun untuk kelangsungan negara ayana MUI alhamdulillah gereja lantaran nyana teu daek tanda tangan nuhun MUI ayana MUI alhamdulillah minuman keras lantaran nyana anu dihareup langsung nentang ka pemerintah atas usulan masyarakat alhamdulillah bir eueuh age bir bintang doang eueuh sajen MUI tanggung jawab di hadapan Allah bakal MUI untuk kelangsungan sebuah hukum di Indonesia jadi rencanakeun baheula negara namakeun wae negara demokrasi tetapi lantaran mayoritas Islam ialah urang ngendenkeun MUI kelangsungan hukum-hukum Islam terletak pada MUI keputusan-keputusan negara kudu nanya heula ke MUI bertentangan henteu jeung aturan Al-Qur'anul Karim mestina kan kitu alhamdulillah di Indonesia ya alhamdulillah seperti itu. Nah kunaon teh baheula Bung Karno make henteu sebuah negara deuleu pidato awalna luar biasa ku anfusakum wa ahlikum nar eta luar biasa Bung Karno kita menjaga diri urang ulah ka neraka kita ngajaga ahli urang ulah ka neraka lamun urang nyaritakeun diri urang persiapkeun rapihan lamun urang nyaritakeun ahli berarti anak urang pamajikan urang mamang uwa jeung sajabat urang nyaritakeun ahli tatangga urang nyaritakeun tatangga anu berdekatan jeung imah urang tatangga antar desa tatangga antar kabupaten tatangga antar provinsi urang mun nyaritakeun ahli urang tatangga antara negara urang tiasa ahli dina Islam nu aya di Malaysia nu aya di Indonesia saahli dina la ilaha illallah nu aya di Amerika nu aya di Australia saahli jeung urang dina sarua kalimatun thayyibah la ilaha illallah geus kudu nu aya di Timur Tengah saahli jeung urang ku anfusakum wa ahlikum nar jaga awak urang jaga ahli urang berarti nusa kalimatun thayyibah mesti dijaga dengan negara demokrasi maka ahli urang bisa terjaga nu aya di luar negeri ketika urang terus cek Bung Karno maksakeun urang teh make aturan jeung negara-negara Islam di urang ketika aya musuh di dia bunuh ahli urang nu aya di negara batur pasti terbunuh tidak terjaga kayaknya. Jadi keluasan pemikiran Bung Karno sarua jeung ngapakna
burung Garuda. Dideuleu ku burung Garuda cik ahli aing anu aya ketuhanan yang Maha Esa nu aya di Amerika, nu aya di Australia, nu aya di Eropa, geus puguh nu aya di Timur Tengah. Dideuleuna hanya burung Garuda, tapi jasad burung Garuda aya ruang bisa ningali ku anfusakum wa ahlikum nar. Urang lamun ngabahas kos itu kan pohara jasa. Iraha pernah urang ngabahas kos itu jajan pernah. Sugan bupati ngabahas kos itu. Sugan gubernur kalah kak. Kumaha encan pamatuk burung Garuda. Burung Garuda ngabogaan pamatuk. Pamatukna lain sembarangan pamatuk, ditilai tina pamatukna bahwa burung Garuda eta adalah boga pamatuk anu tajam, anu henteu pernah dimiliki ku burung-burung anu lain. Ketika boga pamatuk anu tajam berarti bisa ngalamangsa teh lain bae make sukuna tetapi bisa make pamatukna. Sebab burung-burung anu ku Gusti Allah dikersakeun pamatukna tajem ngalamangsana melalui pamatuk. Ulah-ulah anu gede model nu sok ngerekep fotok teh burung naon kadang-kadang. Heulang. Atau memang tipe heulang kabeh ieu siap gitu. Burung Garuda lebih tibatan pamatuk barajana. Leuwih tina pamatuk burung-burung anu saja. Naon eta? Ayana ge dihar. Lain lalagaan nyana bisa culak cileuk kaluhur jeung ka handap deuk matuk mangsa. Ketika ke mun urang neuleus sekedar sakitu-sakitu bae. Tetapi saha nu nyiptakeun? Hanya seorang manusia Indonesia, tapi saha nu mere ilham. Hei, lain lalagaan. Nu mantak bisa barakali di Indonesia jelema anu gagah seakan-akan nek merubah tetap teu dilawan burung Garuda ngayapak tidak tangannya. Wah, ada apa? Ya, ada burung Garuda. No. Ieu cerita bugot. Saha bugot teh? Besi salah nu nentang-nentang kuari ke pemerintahan kemudian langsung disebut bugot. Urang geus nyaho sebuah negara nu dipimpin ku seorang manusia pemimpinna anu rek ngajalankeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, maka ketika ditentang ialah penentang ngaranna bugot. Ketika lain sebuah negara Islam wallahu a'lam. Ketika aya nu ngahukum bugot mangga nyanggakeun sadaya-daya. Sebab seringkali di Indonesia jelema nu nentang teh dibugot-bugotkeun. Urang lamun nyaritakeun tentang nuturkeun kana pemerintah deuleu ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi ditunage atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri ketika urang diajak ku pemerintah wajib nurut asal selain daripada maksiat. Ketika maksiat teu wajib nuturkeun. Mun bahasa teu wajib nuturkeun macam-macam da ditunakeun. Sebab bahasa umum. Mukhaliful imam bugot eta adalah manusia-manusia anu nentang ka imam, ka raja, ka presiden dihurujina ku sebabnya na keluar karena aturan-aturan pemerintah. Karkil intia telurutnya na aturan imam. Wa man hakim tawajjah alaihim nyana nyegahak anu disanghareukeun ka manehanana nyana embung nentang. Ieu bugot lain perorangan mah lain disebut bugot bagin.
encan. Kelompok-kelompok kecil teboga kekuatan lain bugot mabusar tu syaukatin lahum dengan syarat boga kekuatan terorganisir nyalain kekuatan organisasi sangat rapi ialah ngaranna bugot penentang ada keputusan pemerintah nyanana disboga aturan sorangan seakan deui negara di dalam negara bugot ngaranna kurang lamun ningali di Indonesia mah alhamdulillah bugot walaupun negara orang lain negara Islam mah heureun carita kabeh manut ka pamarentah deuk salah deuk bener deuk salah deuk bener pokokna nurut ka pamarentah da beusi kehilangan macam kehilangan teh NU manut Muhammadiyah manut Tarsis manut HTI ge manut kemudian Islam Khuruj manut nu kaluar tina aturan-aturan pemerintah adapun nyana ngaekspresikeun masalah keinginan dan kehendak masing-masing silahkan Islam Khuruj nyana nyaritakeun tentang fadilah-fadilah door to door di masjid ke masjidnya nama nuturkeun sepak tarjang salafus sholihin nu baheula masak di masjid sing adewe urutna bersih kotor. Tuh salah, jadi nama dakwah ayo bae satunggung daek ngadengekeun makanya tunggunya di dakwahan bae deuk bener deuk teu nu dakwahna mah. Terus ieu urut jauh lah disebutna pejalan kaki ka mana bae. Engke diatur dakwahna seminggu 40 hari mungkin dalam negeri mungkin luar negeri dunia ke urusanana Ustaz urut teh urusan dunia kemudian HTI Hizbut Tahrir atuh sarua bae nya mandek yen khalifah di dunia ieu tanpa khalifah kehilangan tonggak kehilangan kekuatan selama tidak ada khalifah deuk mana muntayang ketika diacak-acak baheula ku Yahudi khalifah deuk didirikeun kembali dunia urusan anak di berbagai negara HTI geus aya itu bertentangan jeung pemerintah tek bae nu di Indonesia nya namangan sakadar boga kahayang deuk ngadirikeun khalifah adapun disetujui deuk disetujui kami menek nurut baheula aturan ka pemerintah ngan kami boga kahayang deuk nyieun khalifah jadi Indonesia mayoritas Islam itu bertentangan ieu mah kakarak boga kahayang doang adapun sagala rupana nuturkeun ka pemerintah nu aya di Malaysia nu aya di India nu aya di Pakistan nu aya di Turki nu aya di Syria nu aya di Mekah nu aya di Australia kos kitulah nyana kakarak boga kahayang di dunia deuk ngalanjutkeun kekhalifahan saha deuk bakal dijadikeun khalifahna engke bae setelah solid di berbagai negara boga target sekian persen bakal engke ngadirikeun seorang khalifah jang rujukan boga kekuatan boga kahayang itu bertentangan komo Muhammadiyah mah tamu Muhammadiyah mah geus pokona namanya geus kieu sumuhundau dek naon deui geus guguh NU komo NU nu kuari mah geus pemerintahis itu bahasa naon aing gitu nyaho geus kos kitu be pokona mah tah eueuh tentang alhamdulillah urang rek tentang kumaha nu mantak baheula ketika kejadian Amir Biki di Tanjung Priuk can nentang sama kakarak boga kahayang jeung can gerak selama can gerak jeung can action kapan teu meunang can dijadikeun bugot kok terlalu cepat amat sih Pak Harto oh lantaran boga panglimana baheula LB Murdani geus menyalahi aturan di dieu kurang dibahas bisa dibunuh tempat dibunuh di mana aya ketika geus action ieu mah kakaraknya boga kahayang
biasa didengekeun ku sasahat ceramahna mangga boga kahayang teh kos kitu. Ulah pemerintah rakyat kan pemerintah teh ayana pemerintah teh ieu teh endek ngamartahan rakyat urang teh nyambung jeung rakyat cakarak sakitu teh nyambungnya hanya beberapa masalah hanya di bidang soal keagamaan doang ge lamun di dege henteu masalah kunaon lagi diberondong tanggung jawab Pak Harto jaga dia umal kiamat pasti Amir Biki hudang mana Harto ayo tiheula lain puluh lain ratus ribu ketika kejadian di Tanjung Priuk ribuan dibawa ke truk diumumkeun hanya beberapa belas dan puluh apa tidak tahu masyarakat naon motifnya ya tanggung jawab di akhirat encan menentang encan naon encan action encan aya organisasina Bugot bagus terorganisir. Nah, lamun kuari Al-Qaeda geus terorganisir ISIS eta hartina Islam itu santri istri teu kumain bet mah ku dieu jeung gumasia urang mah ISIS lain ieu teu puguh kan ISIS ku urang senjata aya negara geus dikuasai di berbagai negara Indonesia bae geus aya agen-agen ISIS kemudian nembakanna nama sahabat nu teu nurut kanyana dek Islam tah dek kafir dek Yahudi tetapi lamun ku urang ieu tingali perjalanan ada Yahudi mah hanya satu Islam mah sekian ratus Kristen mah hanya satu nu ditembak tapi Islam mah teu jauh ti buatan si eta wallahu a'lam kuari teu puguh teu karuh Yaman dibom ya iyalah jadi di Indonesia kadar itu arasub ISIS anu ditanya ku urang mun ditanya sia ya asup ISIS jihad fisabilillah lain naon gaji gede di Indonesia gaji leutik cek mah atuh siapa urusanna ka ditu kumaha mun aing mah gaji gede bagus balik ka dieu meuli mobil aing hayang meuli mobil aing jeung imah nyandung oh sih urusanna kos kitu geus lain jihad fisabilillah nu dideuleu adalah urusan-urusan tibeten iya keur kacau buat di dunia Masya Allah kubatah jeung bangsa Indonesia iya itu tenang bae urang mah nu perang di Syria nu paeh kamari di Bojong aya aja teu perang teu naon ge paeh bae atuh kalem bae sih nu perang di Irak karirup kene tapi di sepatan aja paeh bae di luhur kasur deui aja gua atuh tenang bae cenah eta nu pareng rupa geus di rumah sakit umum tah deui geureuring nu teu gering ge paeh kumaha tenang bae sih ja paeh mah lain ku perang lain ku susah lain ku panyakit iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun perang masalah nu penting jihad fisabilillah daripada orang paeh di luhur kasur itu para rugu mendingan orang paeh keur nyekel senjata urang katembak dah sorga kan Masya Allah ya kuari urang keur jihad ieu ngaranna asal niatna nu bener bae di masing-masing maksudna teu boga kontek-kontekan jeung lain ngaji ai kitu mah boga urusan jeung lain ngaji tukang wuduk teh tukang sate teh jeung jahe teh tah lain deui teh urusanna teh kumaha nyana bae aing mah ngaji bae beneran cenah ka dituna bener geus ngajina ge aing mah neangan tihang maksudna bae khusus cenah batur balik cenah masih kieu bae khusus-khusuna dari ditihang masih kadeuleu kene ieu mah nya pojoknya nyumput kopi aya rokok aya cek nya mah aing teu neuleuh meureun aduh hum mukhaliful imam ieu penting ya bugot ulah sok ngabugot-bugotkeun mentak penting ya lain lalagaan ieu mah urusan sebuah negara urang kan bangsana
urang kan kaum umat punya nyaho encan aya bugot-bugot di urang encan aya eta nu ditembak ka zaman Amir bigi encan terorganisir perorangan lain nama kejahatan penentang imam nudus terorganisir bener-bener dek ngalawannya eta kakarak bugot mukhaliful imam dikhurujin alaih nyana keluar karena aturan pemerintah tarkil ingkat tidak nurut ke pemerintah kelompok maksudna ma dihakin tawajjah alaihim atawa nyana nentang kana hak ngalarang nu disanghareupeun ka nyana pitah mayar anu cek imam cek negara nyana embung ialah kelompok bugot disarti syaukatin lahu dengan syarat kuat gagah wa ta'wilin jeung takwil wa muta'in jeung diturut deui nyana nu mantak terorganisir ge aya ketua aya wakil aya sekjenna aya dewan suro dewan tanfid wah berarti ieu kan diikuti berarti geus terorganisir secara rapih jeung tertata aya ADART nah ieu bugo masya Allah gila cek sakala disyaratkan deui wa imamun mansubun pemimpin anu didorong dijadikeun ku rakyat yen pemimpin anu bener-bener sah anu milih kepemimpinanana bahwa si eta anu kudu dipimpin ieu nu milihna lain jelema buta nu milihna lain jelema torek nu milihna lain jelema bodoh tetapi nu milihna nu ngabogaan wawasan maju ke depan secara politis secara ekonomi secara budaya untuk memajukan bangsa jeung negara si eta jadi pemimpin teh nah iyalah pemimpin anu bener-bener dijadikeun ku rakyat karena rakyat boga wawasan untuk memajukan bangsa jeung negara lain ngacak-kadadek ngacak jadi raja teh tetapi jang umat urang lamun neuleuh di Jakarta ket aya taman anggrek belah dieuna teh aya gedung di luhur hebat biasa masyaallah kukula di deuleu bae ngeunaheun biasa eta kana hate ngeunaheun biasa pajak dikembalikan kepada rakyat tiis perasaan hati masya Allah aya deui belah ditu saeutik tuh kan ningcet eta mah gede eta mah belah ditu mah lain deui ya Allah menyelesaikan masalah tanpa masalah penggadean pohara jasa baradisaan jasa ya geus hebat eta mah emang bener anu teu ngalaksanakeun oknumna ngan oknumna sanagara kabeh kos itu imamun mansub ya Allah ya Rabbi seorang presiden menang rakyat nyana teh kudu sesuai jeung aturan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kan ngeunaheun kana hate bari nyana geus jadi presiden urang sebagai rakyatna mun nyama dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat tanya masyarakat geus encan sia diurus ku raja tanyaan rakyat encan di bidang naon sia encan diurus jalan can bareres naon deui pertanian teu dibere pacul-pacul acan naon deui atuh sia nu teu diurusan sakolahan rubuh naon deui sia teu diurusan hampir kabeh teu diurusan nah berarti kan dari rakyat untuk si gendut oleh si gendut rakyat mah dipertentukan berarti tah ieu di dieu tah burung Garuda bakal macok heuy PNS ngimpi nyana di udah genderuwo sia deui sia berhadapan jeung burung Garuda kayak kukula dibahas detilna insyaallah mun teu keburu parae
Gila wa imamun mansub asal bupati gubernur PNS ngaraji kukula digibat ayo nu kos kieu masa pira ieu mah ketos putat bang lembur itu kudu ngabahas mah cukup bae ngabahas maninin kerak atuh jeung kos gararieu mah lah paling hebat burung ketilang mencok di jendela kudu lamun kadeuleung sarem ngaji aing mah belajar udah supaya ngana ngarti aing mah urang ngarti nyana henteu atuh sarua bae teu beres rencanakeun cenah aing deuk ngaji atuh cek bupati seluruh bupati cek gubernur ayo sumbang aing korupsi deui bae wa imamun mansub jeung disyaratkeun imam anu tertata nu geus terpilih nyana geus dilantik sebagai presiden Quran diteuneun di hulu saya bahwa saya bersumpah akan melaksanakan Undang-Undang 45 Dasar Pancasila sebagaimana ieu Quran nitah saha Quran diteuneun di luhur di dieu menang nitah saha kitab mana nu kudu diteuneun ja Quran dibaca dipake lain kudu diteuneun di dieu boga wuduh teu tan kelanana cenah sebagai saksi atuh saksi mah jalain Quran jelema saksi mah dua jelema lalaki nu adil atawa hiji lalaki dua awewe nu adil atau opat tu arah adil jak kitu Quran mah baca pake ya diteuneun di dieu saya bersumpah bahwa sanu nita aja cenah itu salah wallahu a'lam ngerti bisa nyalakeun kan jalain kos kitu ngan endek kos kitu bae tuh teu naon seakan-akan bahwanya nanti lain neuleuh Al-Qur'an neuleuh nu boga Al-Qur'an Allah geus dilambangkeun Al-Qur'an bahwanya sumpah teh dihadiran ku Al-Qur'an eta teh zahirna hakikat mah dihadiran ku Allah DPR disumpah make Qur'an seakan-akan dihadiran ku Allah awas ya ke Allah tah Qur'an aing lamun sia korupsi awas ya ku aing dijadikeun areng si di neraka aing guys ulah nanya ke Golkar areng kabeh Allah menjadi saksi sieun urang lamun geus kitu wa imamun mansub walau azhara qaumun wallahu a'lam